Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah duit pajak sedengkeun cak Gusti Allah. Kangjeng Nabi ngajelaskeun moal ditarima jelema nu paehna berdosa kecuali tobat. Ngan aya nu teu ditarima tobatna, seluruh dosa bakal ditarima kecuali dua. Hiji sahir, nomor kedua asyir. Hiji tukang sihir teu ditarima temah tobatna kecuali nyana ngesan tina ilmu sihirna, ilmu teluhna. Nomor kedua asyir, tukang nyokotan perpuluh, tukang ngadahar perpuluh usur. Eta mah kapan ittifaq mutafaq alaih kabeh ulama ngaharamkeun perpuluh bah. Eta mah kajian urusan pemerintah mah, tapi pan aing kabeleteran, pan aing nyaho ja aing sok maca kitab. Eta teh perpuluh teh kok aing make jeung hayang. Nu mantak asana teu ngeunaheun ieu ibadah teh nerwang urang ka akhirat. Mun aing engke ditimbang amal aya duit perpuluhan teu puguh teu karuh, aing nyaho mangkaning eta teh haram. Pikumaha basirah urang datang ka alam mauqif, alam mahsyar cerik paingan asana baheula mah ku ngeunaheun jasa hudang ti peuting eueuh beban barang kuari. Kamari ieu mah kerencan aya pilkada-pilkadaan, pilgub pilgubanja eueuh jaringan-jaringan barang ka dieu HP teh luar biasa. Dipake kegiatan di anu barangnya geus jadi bupati nama aing deuk hubungin ge jasa jasa. Ieu nya nu ngina aing nu rugi dunia ngan sakikituna doang, rugi akhirat aing mun disidang nya nyaho eta mah duit perpuluh. Deuk kumaha basirah urang tepi ka dieu. Masyaallah, masyaallah. Basirah nu mantak Gusti Allah ngajelaskeun qad jaakum basair, tetapi di dia dijelaskeun basair nabi bala hujjat. Hujjatun hujjat berarti atuh berarti tina basirah mata hate dipake kana hujjah. Ieu basairna adalah majaz dina padal luasna luar biasa. Jadi atuh kuari mah majaz ieu teh jelas jata karanjeun kabeh geus datang pirang-pirang hujjah, pirang-pirang dalil, pirang-pirang saksi, pirang-pirang mujizat langsung ti Gusti Allah anu katerwag langsung ku mata hate. Timimiti dalil-dalil anu tadi teh ayat-ayat anu tadi kuari geus datang ka anjeun kabehan tinggal di deuleu bae. Faman absara falinafsihi sajelema anu ningali make mata hatena. Timimiti make mata anu alam sogir neuleuh kajadian ayat-ayat Gusti Allah diselusupkeun ke jero dada, ke jero hate. Di dinya mata hate kuari bisa ningali nerwakan ka maha kawasaan Gusti Allah Subhanahu wa taala sebagai dalil tah eta teh jelema anu neuleuh kana dalil-dalil eta kana hujah-hujah eta ayat-ayat Gusti Allah anu tadi teh eta teh kamangpaatan apa linafsihi jang manehanana lantaran sawaliana sawabain sarihi lahu ganjaran deuleuhanana jang nyana. Wa man amiya sajelema anu buta kemudian sasar teu bisa neuleuh mata hatena, teu bisa neuleuh kana hujah dalil tinggal dalil ayat tinggal ayat, tapi ku Gusti Allah teu dibukakeun dihijab buta tina neuleuh mata hatena kana dalil-dalil tersebut. Atuh falaiha madaratna jang manehanana mual petaka kasarasaranana jang nyana. Diberi ayat-ayat ku Gusti Allah jang supaya yakin bahwa sonya bahwa Khaliq adalah Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimimitian kamari ku Gusti Allah nu nurunkeun hujan ti langit teh Gusti Allah kade ayat. Sanggeus Allah nurunkeun hujan kemudian dampak tina turun hujan nabat kulli syai breng jajadian timbul hararejo lemu pikaresepeun mata
hasil tina hujan timbul sisikian rentul lobakna luar biasa tina hiji siki jadi ranggeyanana pohara jasa ngentep nu rapi eta ayat maha kawasa Allah maha sampurna kakawasaan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala tina hiji pare jadi ranggayna pohara jasa rapi ngentep habam mutarakibah gandrung hiji jadi Masya Allah karim rapih jasa ranggayanan tidak korma hiji korma siki korma jadi ya Allah ya Rabbi tangkal korma hiji tapi buahna pohara rapihna ngentek buah korma hiji kalapa jadi tangkal kalapa mancungan cupatan jararadi buah Masya Allah rapih jasa ranggayanan ieu kakawasaan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ilah ayat-ayat Gusti Allah anu ngajelaskeun langsung kadeu bahwa penciptana adalah Gusti Allah timbul kekebonan di kekebonan teh aya anggur aya kacang rentul berbagai-bagai bubuahan palawija anu mantak pirsepen mata urang pikabitaeun sungut urang lemun di dahar eta bonteng manihara rejo kitu amis sigana mah timimiti bonteng nu leutik datang ka nu gede datang ka bakukulna rentul luar biasa bonteng teh kemudian aya bonteng suri wah geus mana nama bonteng tapi lain bonteng ieu bah istimewa jeung ayana teh deui lolobanangan bulan puasa bae bonteng suri di mana aya ngan di Tangerang doang aya bonteng suri Garut eueuh bonteng suri Tasik eueuh bonteng tapi di Tangerang mah pohara jasa ngaranna mah bonteng naon meureun ngan baheula kulantaran nu melakna bisuri terkenal udah jadi bonteng suri ya tah. Emang di Tangerang di Indonesia mah babari nyen ngaran teh babari sempat dibahas di dunia internasional. Di dunia internasional sempat dibahas urusan ngaran-ngaran di Indonesia. Di Indonesia mah babari jasa. Aya oncom diteuneun di jero comro. Eta babari jasa. Babari jasa teh geus pokona mah ngaranna teh babari jasa di Indonesia mah. Rempah-rempah dihijikeun digoreng bala-bala ngaranna teh padu bae jadi Masya Allah aya kacang diasupkeun ka jero cangro kacang di jero geus comro geus cangro macam-macam babari di Indonesia nyieun ngaran teh ya Allah maha kawasa Gusti Allah segala rupa terus hewan-hewan ieu tanda maha kawasa Gusti Allah subhanahu wa ta'ala cukup geus Allah nyampaikan ayat-ayat Gusti Allah dengan nyata supaya geus ulah mangeranan ka sasaha ka Allah anu khaliqus samawati wal ardh ngadamel langit bumi katut eusina disampaikanlah ku para rasul kejadian ayat-ayat eta teh terakhir disampaikan ku junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kade Allah teh wa huwa ala kulli syai'in wakil maha ngaraksa Gusti Allah karena seluruh perkara deket Allah teh ngan teu kadeuleu fala ainun taraka wala yadun tasilu ilaik
mual bisa didele ku mata, mual bisa dicekel ku leungeun. Allah la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Cukup geus ayat kabeh jadi ayat itu ya. Tuh tadi diceritakan timimiti turunna hujan, kemudian sisikian ditambah deh ku planet cakrawala timimiti panon poe lempang na panon poe surut timbul surut muncul geus sabaraha ribu tahun juta tahun maha kawasa Gusti Allah. Di samping eta aya bulan kulum fi falaki yasbahun teu kaluar tina relna bulan dina rel bulan panon poe dina rel panon poe. Berbagai planet anu lainna Samsun Syarok Mustari Zuhal dan lain sebagainya aya cakrawala teh aya falak nah kabeh berputar dina falak maha kawasa Gusti Allah. Ya Allah ya Rabb, urang cicing kuari di bumi ku Allah ditetegeun bumina urang nu lempangna sanajan sekali waktu mah digidekeun bumi teh Aceh buktina, digidekeun bumi teh Jogja buktina, kamari ieu dilongsorkeun Garut, kamari dibanjirkeun Bandung, nu biasa banjir Jakarta, 2000 Bandung. Giliran cak Allah ulah Jakarta bae Bandung ge sarua. Terus tata dina mah Tangerang mah teu pernah banjir. Kuari Tangerang ge bere cak Gusti Allah kayu tadi. Bere Tangerang. Wah, geus banjir teh lilih deuk ka mana. Henteu dibere banjir, lini gempa. Ieu teh peringatan nu aing ka manusia. Ku aing ditetegeun ketika aing netegeun, ku aing digidekeun ketika aing daek aya ngagidekeun. Ieu tatu sia ka aing jasiana ge bakal modar. Cukup Allah nyieun ayat-ayat. Cukup Allah nyieun tanda-tanda kemahakawasaan Allah. Tiga urang bae. Tapi geuninganan manusia aya nu mangeranan keneh ka Isa, mangeranan keneh ka Maryam, mangeranan kene Tritunggal, mangeranan kene ka batu, ka patung, jeung sajabana. Padahal tanda kemahakawasaan Allah geus jelas jasa timimiti hujanna, langitna, kemudian planet-planetna, sisikian, bubuhan, paman dan lain sebagainya, panasna, tiisna dan lain sebagainya. Ieu adalah tanda kemahakawasaan Allah. Tapi loba keneh nu teu percaya bahwa pangeran teh Allah. Urang mah kuari alhamdulillahirabbil mahal jasa ieu urang iman ka Allah teh. Mahal. Haji ieu poe Minggu bisa diuk di dieu mahal sanajan motifna mah macem-macem. Motifna mah geus kanyahoan lah ku kaula. Aya anu geus dicarekan bae ku pamajikan, ngaji aing nyilid. Aya anu diudag-udag ku bang nyilid. 3 bulan geus teu kaeusian. Aya anu hayang nyaho doang coba ngaji kumaha? Aya cenah ieu mah ngan sakadar hitung-hitung rekreasi bae ngaji ja di satu kangen eta mah di majelis toba sagala beubeulian los. Aya anu memang bener-bener ngaji Allah nu maha uningan. Cok lempengkeun geura ka Gusti Allah. Tanda kemahakawasaan Allah, sempurna kekawasaan Allah. Allah sebagai Khaliq nu utar atur al-musakkinu wal muharriku wal mudabbir. Allah teh Rabbul Alamin dibaca ku urang unggal salat. Alhamdulillah sadaya puji tentu ka Gusti Allah, milik Allah Rabbil Alamin. Allah teh nu ngabogaan sakabeh alam, tapi urang terasa henteu karasa bahwa urang dibogaan ku Gusti Allah. Urang mah deureus sakieu mah masih keneh bogalah pengakuan diurus ku Gusti Allah di luareun urang Yahudi, Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, Konghucu dan lain-lain sebagainya teu percayaeun bahwa pangeran teh Allah. Isuk pageto pae tetap berhadapan jeung Gusti Allah. Urang mah kuari bersyukur sakali deui alhamdulillahirabbil qad ja'akum
basairu min rabbikum nyata geus datang ka ranjeun kabeh basairu jamatina basirah basirah teh kekuatan cahaya nu aya di hate berarti ngaranna ieu adalah pangdeuleuh hate aya deui basor dijamakeun kana absar cahaya kekuatan mata lamun basor dijamakeun kana absar mata berarti dedeleuhan mata lamun basiro dijamakeun kana basair eta mah dedeleuhan mata hate ieu ku Gusti Allah dijelaskeun qad ja'akum basairu nyata datang ka ranjeun kabeh pirang-pirang dedeleuhan mata hate sebab ai mata urang mah ieu mah ngaranna alam sogir basor dijamakeun kana absar ieu mah ngaranna alam sogir teh ketika urang muka mata urang nu kadeuleungan sakadar sabelah dunia ge lamun eueuh hahalang ketika aya hahalang mah tembok jeung sajabana nu kadeuleungan sakadar batas eta doang alam sogir moal kadeuleu ku urang ieu teh lamun aya hahalang ketika hahalang ge dedeleuan urang dingeus sakapanggeuleuna urang remeng-remeng kebelah dituna ieu dedeleuan mah alam sogir kos kieu mah tapi basirah mah ieu ngaranna alam kabir urang nama cicing bae di imah tapi eta karawang kacipta ku mata hate urang bengkolanana ge kacipta jasa di dinya aya kali terus lempang ka belah dinya terus belok kiri di dinya aya imahna Nyi Sarwiti urang nama di jero imah bae kieu kabayang irungna kadeuleu matana kadeuleu bibirna kadeuleu aya hunungan saeutik Masya Allah terus make pakaianana lantaran urang Karawang mah dirinya make samping ketika nyana kahareup aya prak nyingsat saeutik kadeuleu kabayang ku mata hate Karawang, Bandung, Surabaya ketika urang merenung Mekah Baitullah kabayang urut urang teh oh di Jihad Sud urut urang teh oh di Bahut mah urut urang teh oh di Mispalah urut urang teh oh di anu kabayang bae mata hate Masya Allah karim alam kabir basirah eta keur carita nu ku urang geus pernah didatangan urang pernah ziarah Wali Songo ku urang teh bisa dibayang-bayang mata hate mah pohara mata ieu mah teu kabeuleuh ku urang Surabaya mata hate mah bisa neuleuh basirah ngaranna bisa ku urang dibayang-bayang alam kabir basirah mah pernah ka Madura pernah urang ka Irak pernah ka Iran urang dibayangkeun mata ieu nama peureum tapi mata ieu na beuntak mata loba jelema teh anu peureum bae horengan anu dihudang nu dihandap nama hudang utek-utekan eta teh keur aya di alam kabir jangan keur di alam kabir urang di deuleu hai siap peureum tapi eta na hudang loba omong nya keur nerawang ka ditu horenganan sanajan peureum eta horeng keur mukaan baju mata batin nama kermukaan baju mukaan segala kitu BH dibukaan atuh otomatis dongkrak antik na hudang iyalah basiro nu leuwih istimewa deui lantaran urang percaya kana mugoyabat akidah mugoyabat ti Kangjeng Nabi bisa nerawang ka kubur mata hate urang teh bisa ka kubur di jero kubur Gusti Allah nu geus kadeuleu ku urang dibawa ka dinya kemudian dikakalerkeun dibuka pipi urang ditempelkeun kana taneuh talina kabeh dibukaan dihijikeun dina suku dibuka suku teh kasunahan-kasunahanana teh terus dipasang tataban urangna peureum kieu bae tapi nerawang ka jero kuburan aing teh bakal kos kitu engke teh kemudian ditendeunan gelung nu kuari mah teu meunang sambarangan anggal tapi engke mah tina gelung kuari mah teu meunang sambarangan pakaian teu meunang henteu diistrika engke mah pakaianana kos kitu boro-boro aya mode dikaputkeun teu nerawang urang ka jero kubur Masya Allah ieu basirah urang sedangkeun urang yakin jasa saenggeusna tek pasang tataban terus ditutupan geus ditutupan dipincakan
anu kamari ieu mah guru urang teh dimulai-mulai ku muridna kuari mah muridna nincakan taneuh madetan guru urang nu kamari ieu mah abah urang jeung mah urang teh ku urang dipuja-puja jeung dipusti-pusti ketika paeh mah ku urang dipiceun bae kaleuweuk ditincakan kana padet saha ge kos kitu kemudian urang nerawang aing teh nu kos kitu teh bakal ngajopak di jero beres tidinya barali kabeh nu milu ka jero kuburan adalah amal aing nerawang basiroh urang ka jero kubur bakal dituturkeun ku amal perbuatan urang selama hirup urang bagus bakal nuturkeun bagusna goreng bakal nuturkeun gorengna mata urangna peureuh mungkin di kamar mungkin di kursi tapi mata teh urang terus ka jero mata ieu mah alam sogir teu kadeuleu nu kadeuleu tumpukan taneuh-taneuh doang ketika mata teh urang nerawang ka jero kuburan masyaallah karim peuheur rarasaan tidinya aya masana datang ka kiamat wallahu alam hanya Allah nu nyaho urang mangan sakadar dibere tanda-tandana bae ku Kangjeng Nabi tanda deket kiamat teh kasir waladiz zina tanda deket kiamat teh anak zina ambalayah nu mabok ambalayah nu maling ambalayah berbagai-bagai kemaksiatan jeung kadzaliman ambalayah tere datang kana waktu kiamat hanya tanda-tandana bae lah tidinya engke bakal kiamat dibayangkeun ku mata hate urang sesuai jeung nu sok dicaritakeun ku ulama meunang tina hadis Kangjeng Nabi belah dituna meunang tina Al-Qur'anul Karim al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunu nasu kal farashil mabthus persis engke jelema teh siraru kal farashil mabthus siraru brang ambualaya nu ka dieu kakaler ka kidul batakurul jibalu kal ahlil manfus etalah nu dibayangkeun ku mata hate urang teh nerawang urang ka masa kiamat tidinya langsung nerawang geus beres kiamat teh mata hate urang teh ka mauqif berangkat baas digiring urang teh ka mahsyar narangtung didinya mata hate urang datang ka dinya mata ieu mangan sakadar dedeleuan sakit tapi mata hati urang di samping nu geus kurang kalaksanakeun bisa dibayang-bayang kemudian alam kubur bisa diterawang engke kiamat bisa engke alam akhirat bisa tidinya urang kakarak ka diri urang aya di mana posisi urang engke dina yaumul qiyamah aya di bawah bendera nu mana urang jaga di mauqif lantaran engke teh Kangjeng Nabi Adam boga bendera Kangjeng Nabi Idris boga bendera Kangjeng Nabi Nuh boga bendera Kangjeng Nabi Sulaiman boga bendera Ibrahim Musa Isa terakhir Kangjeng Nabi Muhammad kabeh boga bendera urang engke neuleukeun bendera ulah salah bendera urang mah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah asal aya bendera eta cicing di handapeunana ulah neangan bendera Golkar silakan silakan geus ti kuari piceran bendera-bendera nu kos karar itu yang naonan nu hartina ieu bae bendera la ilaha illallah Muhammadur aing pejabat lain sakola henteu gas aing mah dek disadarkeun pokona awak aing deuk ka Qur'ankeun titik aing moal boga bendera-bendera macem-macem geus disebut ortodok los disebut kemajuan los maju jang sia aing mah jang ka akhirat bae tah mun aya kiai ustad geus kos kitu mantep lain sakadar mantep mantep sekali mantep ieu masuk ilun ka cah kici segala bendera Golkar segala pugu nyungsep ai sakola melos di mimiti ibtidaiyah sanawiyah aliyah Allah berangkatnya anak ka UIN nah terus atau hanya kuliah di Trisakti kuliah di IPB Bogor dan lain sebagainya ke ITB bila perlu ke luar negeri guys balik di Mesir balik di Yaman balik di Madinah nyana ngembangkan dunia lain goreng bagus kan memang manehana nangis dirinya dunia bagus los asal ikhlas baik anu balik di Belanda, balik di Inggris, balik di Australia, balik di Jepang, balik di Korea, balik di Amerika, kembangkan di dia ikhlas tapi bagus. Urang masa sekolah henteu. Pugu iuran ge make kusuluh banget.
teu naik-naik. Kuari teh sadar teu boga ijazah. Geus bae. Moal mimilu aing besi lah, hadas mimilu abring-abringan teh nya hode ka mana hulu urang. Kamari ona urang aya Gus Dur nuturkeun hulu Gus Dur mah nya urang neuk disungsepkeun ka Gus Dur moal sebabnya nama predikatna ge kiai. Kebelah dia ahli marifat nu nyahoeun mah ka Gus Dur pasti percaya penuh moal kudu disasarkeun. Dek nurut dek teu nurut deres aya pamimpin. Kuari pamimpinna saha? Saha coba? Nu koneng teh saha nu koneng? Anu kieu. Hah? Tuh, dasar tegas kabere Abu Rizal cenah. Pamimpin engke Abu Rizal apanya nak bisa henteu nyasarkeun urang di agama maksudna. Ulah sembarangan. Hah? Bung jenggot. Abang moal apa nyasarkeun apa henteu na wallahu a'lam kahirupannya na ge kos kitu kene di dinya ayeuna. Ayo coba jang milih ka hareup. Namun can jelas bakal mamawa negara ieu teh. Urang ulah kami milu abring-abringan. Sakola henteu naon henteu nya nu ngeunak urang anu disiksa ku Gusti Allah. Ye cenah kieu atuh moal maju teman negara lah urusan urang mah kieu moal maju geus batur bae kena maraju urang memilu wae. Moal maju ku sebab urang sederhana pikiran urang ka Allah bae. Nyana memperjuangkeun eta urang milu memperjuangkeun Allah. Wah cenah kararabet moal menang duit eta sia. Kanyawan ku aing sia. Eta ieu duit-duit kana mah nih jualan toge. Anggeus beres deui leteran teu laku pikeunnan los beres mana ieu ban teu puguh jalur kudu puguh heula urang mah boga perhitungan kalkulator Al-Qur'anul Karim kalkulator hadis kalkulator Imam Syafi'i timbangkeun make kalkulator eta ieu demokrasi akur henteu ieu kalkulator eta teu akur atuh ulah. Dia cenah ieu mah undang-undang negara milu aing kan aing moal ngagugulukeun sebab aing bisa dicarekan ku Gusti Allah beres kan kos kitu. Atuh kos kitu mah cenah moal maju, lamun deuk maju tuturkeun aing jadi presiden. Je boga aturan parangsana. Siapa yang menjadi presiden? Atuh siap aya anu ngadukung mangan aing mangan saukur boga ijazah SD. Misalnya cenah cak urang luar negeri masa presiden ijazah SD? Ya tuh masalah setuju mah kabeh. Kiai lamun neuk jadi presiden neuk naon rencanana hiji neuk ngabangun kubah masjid se-Indonesia masjid deuk dikubahan ku aing kabeh hiji yeunnan munara ku aing jang naon cenah eta jang mantok-mantokkeun kiai beledug tadi ararese amat lah baru-baru jadi presiden jadi camat geus hese. Geus ieu mah ibadah bae di jero nagara supaya tentrem ibadah sakitu boleh mimilu. Nah cenah teu maju kiai mah cenah kos kitu mah. Oke, ku aing dibere konsep maju sia hayang ka neraka. Bere ku aing konsep maju. Ha, ieu basoir nerewang urang. Ketika urang nerewang mata hate urang basirah bari kieu bae urang di imah urang nerewang hirup aing ku ari umur teh geus mendekati 70 tahun masa muda aing baheula teh aduh dipake sakola keur zaman sakola aing teh kapan pohoan ka Gusti Allah idinya terus aing jadi pamarentah baheula pernah jadi DPR orenganan jadi DPR teh kos kitu naon bedana jeung orai koros kieu beuki kitu beuki teu beuki ku batur disengsarikeun mantap keur memeh jadi DPR mah lempet barang jadi DPR percis orai koros gendut geus teu kudu dipertanyakeun deui eta teh cak abuya Cidahu mah lamun aya tamu ka abuya beteungna gendut geus ulah ditanya deui berarti beuki dahar lamun aya tamu ka abuya mah baheula matana cai mataan we oh berarti tukang tahajud geus kanyawan ku abuya mah begitu datang deui oh ieu mah kuru gering geus teu kudu geus teu kudu loba carita eta teh kos kitu teh tanda jeung dalil ayat eta teh memeh jadi DPR mah lempet begitu jadi DPR Masya Allah betul
berarti itu beres. Ji, ulah macam-macam sih tinggal. Hah? Tanda eta gosip. Ya keur cerita Basiro. Aing baheula jadi DPR percis sore koros. Mun aing ngaju paeh teu ditarima ku Gusti Allah, Gusti Allah mah meureun aing disiksa. Aing ayeuna liwat ka tukang sate ngerecek eta sate dibolak-balik meureun engke awak aing kos kitu. Dibolak-balik ku malaikat ditusuk meureun percis kos sate digebeg-gebeg ngerecek ya kari mun aing datang ka teu dihampura baheula aing kerja di DPR baheula aing kerja di lurah baheula aing kerja di camat baheula emang ai kahadean mah aya tapi teu sabanding jara rasaan teh jasa aing kerja di lurah lobaan korupsina dibanding benerna meureun benerna mah jurusan ka akhirat tu salahna jurusan ka neraka ieu mah keur carita Basiro neruang ka alam itu asan mulai tah urang kurucut minimal nu dihandap heula ngurucut Basiro garang ya kari urang teh kalau segitu deh kumaha deh encan jadi presiden jadi gubernur jadi menteri jadi bupati aing kitu mah rasaan urang-urang bener atuh masalah hirup aing baheula teh jadi bupati aing teh kerja di bupati duku aing dibangun urusan syiar agama anu jalan ku aing diberesan tanpa pamrih nuka ditu yatim piatu ku aing geus disadiakeun naon deui aing mah urusanana teh segala rupa ge birokrasina dipermudah ku aing urusan ngabangun ja ku aing dipermudah segala rupa asal jelas bae ngan eta pernah aing duit ditilep ku aing ieu doang teh pernah nu eta doang tuduh Gusti kumaha jumput sumput salindung ka rakyat aing aya nu kudu dikondisi-kondisikeun nu rakyat teu kudu nyaho padahal mah Gusti mah nyaho kumaha aing lamun paeh tah Basiro teh datang ka dieu ya Allah ya Rabb deres sama pejabat kiai aing keur mimiti mah bagus tu dibawaan ku aing ka majelis takrib Riyad Fathul Muin rapi hirup aing babarengan jeung masyarakat diundang di mana aya nu maot nyalateun di mana aya nu maot peutingna tahlil muludan jeung rajaban asana tiis hirup aing teh sanajan can pati bisa ikhlas teh tapi geus aya di kelompok eta bae ngeunaheun paling dizikiran lah eta mah urusan berkat eta mah urusan pangdorong jeung pangbubunga doang lain eta nu ku aing dimaksud mah babarenganana aing hirup kitu teh 15 tahun nikmat da sajeung masyarakat aya naon maksudna motif ibadah kabelah dieuna barang aya pilkada mulai aya nu datang ka aing teh tadi nama aing embung kulantaran dibere 20 juta bibitina rada sanajan nu diimahna ge atuh butuh ieu malah mahaju cakah ciki nu diimah teh cokot bae lah teu jauh da daun ieu tah mah sapira mere urang mamenta henteu naon teh haju dicokot eta teh rada jelas asana lain deui ibadah teh nu tadi rada ngeunaheun jadi henteu katempelan ku duit APBD moal salah eta teh kabelah dia nama haju hayang deui nyana datang deui mere deui 10 juta alhamdulillah ya rabbil alamin urusan dapur maka tunjang tapi urusan batin ceri aduh kabelah dia nama terus jadi titah kulurah nyeun proposal aingnya belah dia na pondok pesantren dijieun hasil proposal teh ai pondok mah bagus jasangan horenganan napasna eueuh santri haju teu bararatah ngaji ge teh kurang semangat aing lagi taya teh apa halal apa haram nu jelas mamun teu diridoan ku Gusti mah meureunana atuh haram buktina ja teu barataheun beureun tanda teu ridho ti Gusti Allah ieu kumaha tobatna aing ke jabejana kapan eta teh pan duitna duit perpuluh duit pajak sedengkeun cak Gusti Allah Kangjeng Nabi ngajelaskeun moal ditarima jelema nu paehna berdosa kecuali tobat
ngan aya nu teu ditarima tobatna seluruh dosa bakal diterima kecuali dua, hiji sahir, nomor kedua asyir. Hiji tukang sihir teu diterima temah tobatna kecuali nyana ngesan tina ilmu sihirna, ilmu teluhna. Nomor kedua asyir, tukang nyokotan perpuluh, tukang ngadahar perpuluh usur. Eta mah kapan ittifaq mutafaq alaih kabeh ulama ngaharamkeun perpuluh bah. Eta mah kajian urusan pemerintah mah tapi pan aing kabeleteran, pan aing nyaho ja aing sok maca kitab eta teh perpuluh teh kok aing make jeung hayang. Nu mantak asana teu ngeunaheun ieu ibadah teh neruang urang ka akhirat mun aing engke ditimbang amal aya duit perpuluhan teu puguh teu kaaruh. Aing nyaho mangkaning eta teh haram. Ikumaha basirah urang datang ka alam mauqif, alam mahsyar. Cerik paingan asana baheula mah kungenaheun jasa hudang ti peuting eueuh beban barang kuari. Kamari ieu mah kerencan aya pilkada-pilkadaan, pilgub-pilgubanja eueuh jaringan-jaringan barang ka dieu HP teh luar biasa. Dipake kegiatan di anu barangnya geus jadi bupati nama aing deuk hubungin ge hese jasa. Ieu nya nu ngina aing nu rugi dunia ngan sakikituna doang, rugi akhirat aing mun disidang nya nyaho eta mah duit perpuluh. Depi kumaha basirah urang tepi ka dieu. Masyaallah, masyaallah. Basirah. Nu mantak Gusti Allah ngajelaskeun qad jaakum basair. Tetapi dia dijelaskeun basair nabi bala hujjat. Hujjatun hujjat berarti tina basirah mata hate dipake kana hujah. Ieu basairna adalah majas tina padal luasna luar biasa. Jadi atuh kuari mah majaz ieu teh jelas jata karanjeun kabeh geus datang pirang-pirang hujah, pirang-pirang dalil, pirang-pirang saksi, pirang-pirang mujizat langsung ti Gusti Allah anu katerwag langsung ku mata hate. Timimiti dalil-dalil anu tadi teh ayat-ayat anu tadi kuari geus datang ka anjeun kabehan tinggal di deuleu bae. Faman absara falinafsihi sajelema anu ningali make mata hatena. Timimiti make mata anu alam sogir neuleuh kajadian ayat-ayat Gusti Allah disulusupkeun ka jero dada, ka jero hate. Di dinya mata hate kuari bisa ningali nerwakan kamaha kawasaan Gusti Allah Subhanahu wa taala sebagai dalil tah eta teh jelema anu neuleuh kana dalil-dalil eta kana hujah-hujah eta ayat-ayat Gusti Allah anu tadi teh eta teh kamangpaatana palinafsihi jang manehanana lantaran sawali anna sawabain sarihi lahu ganjaran dedeleuhanana jang nyana. Wa man amyasa jelema anu buta kemudian sasar teu bisa neuleuh mata hatena teu bisa neuleuh kana hujah dalil tinggal dalil ayat tinggal ayat tapi ku Gusti Allah teu dibukakeun dihijab buta tina neuleuh mata hatena kana dalil-dalil tersebut atuh falaiha madaratna jang manehanana mual petaka kasara-saranana jang nyana. Tinggal aya persentase kuari neuleuhna aya nu 100% cara kanjeun tuluy para sahabat belah dieu para tabi 100% tanpa kudu ngaji sapina deui belah dieu aya sapina mah tanpa kudu ngaji Fathul Muin deui belah dieu Fathul Muin mah karangan Imam Zainuddin Malebari tanpa kudu aya Tuhfah tamah karangan Ibnu Hajar tanpa aya Raudhah karangan Imam Nawawi tanpa aya kitab-kitab koskarar itu sahabat mah geus langsung jitu justru para mujtahid nempo ka Kangjeng Nabi jeung para sahabat. Kitu keneh dina ilmu tauhidna eueuh wujud kidambako mukhalafah lil hawadis tidak zaman sahabat mah lantaran naon nu diutarakeun ku Kangjeng Nabi langsung mantep jasa. Kamantepanana boro-borona naon nya dikorbankeun pake perang siap jasa ku mantepna jeung ku yakin ka Gusti Allah. Kuari diaji kurang wujud kidambako mukhalafatun lil hawadis kiamu binafsi wa daniyat qudrati rodat gandeng di masjid teh aki-aki jeung budak leutik. Wujud kidambako mukhalafatun lil hawadis
titah perang embungeun eta naon artina wujud kidam bako atuh zaman sahabat teh aya wujud kidam bako perang siap malah sahabat nanya ke jihad tuan perang deui geus atel awak ge hayang perang buringas karena perang teh ngaji wujud kidam bako kayakinana istimewa anu kuari imimiti orok di paun geus dipagaan wujud kidam bako mukhalafah tu hawadas mae kuari pendidikan leuwih di paun naon tah TK geus hebat jasa dodoan geus hebat wujud dan geus hebat kabelah dieuna oh istimewa woi dikembangkeun disapeker diceramahkeun titah perang boro-boro perang jeung kafir perang jeung kredit ge teu becus naon hartina wujud kidam bako eta nah aya kelas baheula geus mantep jasa bledit para tabiin terus di zaman mujtahid kebelah dieuna urang iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah iman ka Al-Qur'anul Karim sapotong iman ka Al-Qur'an iman osok ngeridit keneh osok berarti imanna teu sampurna iman ka Al-Quran iman sebagai kitab Allah undang-undang yang di negara aya dina Al-Quran kan tenan dipakai di Indonesia henteu nu dipake aturan HAM aja kumaha atuh geus tinggal nungguan paeh bae di neraka pasti jasa dikerebekeun pasti jasa pasti anu angkeuh kadinya teu siap untuk merubah terus bae bidinya cicingna paeh rasakeun disate mentak lamun keur ngajabat paeh wah da geus aja atuh kudu kumaha ieu atuh urang mah kieu bae jarayat retik urang mah nuturkeun bae hayu bae ja urang geus nyen wakil DPR wakil urang bupati eta sebagai eksekutif pelaksana atuh urang mah sapira rakyat nyana atuh anu ngelola nyana anu ngarancang undang-undangna nyana siap ngarancang undang-undang neuk aya Al-Qur'an ditempelkeun urang menuturkeun neuk henteu bae atuh urang mah kieu-kieu bae ngan urang kan protes ka Gusti Allah Gusti ja Al-Qur'an teh aya tapi teu dipake nu mantak abdi mah Gusti sakadar sakikieuna bae ja rakyat biasa abdi mah tetep hayang salamet bae Gusti di akhirat sakadar ngomong bae ieu mah bahwa eta teh sabenerna mah henteu make Al-Qur'an abdi ngomong saksina aya Haji Mamun geus sakitu bae geus beres geus tuh saha jelema nu neuleuh kana ayat-ayat jeung dalil-dalil make ganjaranana mangpaat dajangnyana henteu silakan dajangnyana percaya ke Al-Qur'an sebagai kitab Allah percaya dipake henteu kabeh kisos geus teu dipake tarolah eta mah kudu pengkondisian negara iya ya sehari-hari ya ayyuhalladzina amanu he jelema-jelema nu iman pereumkeun mata anjeun ningali dina nalika neuleuh awewe nu diharamkeun tapan ieu mah dipersilahkeun kakabehan nyaho ayatna taguddu min absari pereumkeun di mana-mana neuleuh awewe kemantak cek Syekh Nawawi tanarate mah lantaran awewe mak wajib make jilbab ketika awewe teu dikondisikeun make jilbab lantaran nagarana di urang mah negara demokrasi atuh urangna kuari mah tibalik make jilbab nu mantak Syekh Nawawi mah lamun turun ka Indonesia sorbanna dikaluhurkeun ka dieu ieuna dikadiekeun cara urang Arab do jadi awewe geus teu bisa neuleuh banget Syekh Nawawi Syekh Nawawi na mah neuleuh jarak embung-embungna jadi kieu geus jadi nyana geus teu bisa kadeuleuh beungeut nyana geus nyana teu dayang neuleuh batut pan awe ge neuleuh urang haram jadi henteu geus kieu beureum jadi wali urang mah awewe na terbuka urangna dibuka sebel genyeng atuh geus kumaha ada perzinahan kuari mah di mobil ge gambarna susu sok bogoda kieu gua lagi datang ka ngomong isi negara jadi pos kieu aja sakurat teh ya kula langsung naik mobil bae di hareup kieu di daleukeun bae tuh ke gambar mobil si kos karar itu
heran aing mah aing nu numpakna Ki Haji nu numpakna Ki Haji Blon bareng turun mah ji pan eta gambarna budak anak mah aju atuh anak ge kula ge resep ieu dek kumaha geus puguh di HP Bluetooth geus terus daratang ararasuk informasi luar negeri teh geus pertahanan kemudian kuari mah gambar terbuka di mobil model kos kitu gambar-gambar nu mengarah kana perzinahan nu zinah kuari mah lain ti kalangan muda bae anak bau ingusan ge geus zina budak leutik geus zina kolot zina geus puguh kuari mah ka bangsa jarang-darang da atawa WTS mah ieu mah boga salaki terus bae perzinahan deuk kumaha kaharep wallahu a'lam akibat liberal teh kos ieu tah henteu make Al-Qur'anul Karim ieu kakarap tahun 2013 delekeun tahun 2020 kahareupna ka ditu tahun 2030 wallahu a'lam ma min zamanin illa ba'da syarrun kuari kake beuh tahun hareupna leuwih parah buktina keur zaman urang leutik keneh mah aya TV di lah hitam putih krenyek tuh akian mah ngeusan leuna geus beres pokona mah tutup nyana lamun daek atuh nyetrum deui mun teu daek masa minggu geus disetel-setel aman kuari wah distrik masuk desa colokeun segala rupana kalan lisik pemandangan teh bala kamari ieu mah kakaraket datang ka nasional doang kemudian aya film-film barat ge lah tapi film-film koboi nu kos karari itu kabelah dieuna luar biasa film teh tetep aya sensor malah Gus Dur jadi badan sensor film baheula teh reaksi seluruh ulama di Jawa Timur jeung Jawa Tengah lantaran Gus Dur jadi badan sensor film cak Gus Dur kalau bukan saya yang jadi badan sensor ntar pada lolos semua ternyata ketika Gus Dur jadi badan sensor teh bagus lah orang intina mah lain eta teh mengetahui tentang dunia perfilman cak Gus Dur waduh neraka semua nyahoan Gus Dur tah kabelah dieuna geus eueuh hahalang baheula mah blue film teh di Indonesia tangkep ku polisi ku ari mah polisina nu neuleuh blue film siapa teh jauh blue film BF hararese jasa ayo geus sambalaya ku ari mah teh dideuleuh ku budak dideuleuh atuh geus ngaji henteu rem can boga pemandangan kos kitu geus ambalaya wallahu alam kahareupna sata nu tanggung jawab kiai mah sakadar ngomong hati-hati zina tah RT tah nu kewajiban sial cek RT ka aing bae lurah tuh cek lurah teh mah nya aing kudu sorangan ka neraka camat atuh cak camat mah nya atuh bupati atuh cak bupati mah nya aing kudu ka neraka sosoranganan iya atuh ka gubernur cak gubernur presiden geus bae dihijikeun bae kabeh cukup jang tetanggung jawab soal pornografi soal seks dan lain sebagainya jang ka neraka mah kunaon atuh teu dikondisikeun di negara koordinasi jeung kiai kumaha atuh carana kiai sakadar nyaritakeun hukumna pamarentah anu kudu bertindak ya kuduna mah kos kitu tapi ternyata kan henteu geus kiai mah leupas asal geus ngomong beres mentah kula mah ngomong doang ieu mah kula mah adapun pelaksana mah tah mah kumaha pamarentah ngomong doang kula mah ieu hukum Islam teh kos kieu ieu kos kieu aturanan mah kudu kos kieu ketika henteu atuh sabodohnya anu jadi inohong jadi aing mah ngomong geus beres di akhirat woi Haji Uci selamat aja cak nu ngaji teh kami ge milu ayo geus milu bareng urang aya malaikat yang ini jangan nih emang kenapa dia mengaji aja tapi ngeredit terus jangan yang ini juga jangan kenapa dia pemerintah dia udah tahu hukum-hukumnya dari pengajian tapi dia tidak pernah mau mengodesikan jangan mau dikemanain ya dibakar dulu sebentar lah tadi mantak nutup boga kepentingan milu jeung bendera kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantap kurang dada kalura dada sial siang ada dahan aing sial nyal kain
orang berangkat mantep tinggal nu kuari jadi pemerintah dek digubiag heula nyawa sia gubiag ubrang kuari mah teh nyaho ka gubiag digubiag mah tah lamun urang nyokotan heucak pan kaliek-liek ari panen teh di sawah teh eta jadi pinuh ku leutak kemudian di bawah heucak ngaranna tah eta teh supaya bersih digubiag heula ya budak wali mah teh nyaho eta teh istimewa eta internasional heucak eta dibawa ke alam baheula geus teh nyaraho wali mah nyahona HP BlackBerry be pokona kontek ya Allah mata hati orang nerawang kadinya mah di dunia sesenangan orang di akhirat mah cilaka ndek dikubahakeun awak urang terserah ja ieu mah seserahan ya faman awsara fali nafsi sajelema nu neuleuh kana dalil-dalil kemudian make aturan-aturanana sanggeus ka urang iman ka Al-Qur'anul Karim sebagai mukjizat anu nyata kadeuleu sakumaha tadi enggeus kemudian urang ngalaksanakeun aturan-aturan Al-Qur'an cak urang haram urang cak Qur'an wajib urang ngalaksanakeun cak Qur'an sunnah urang berangkat cak Qur'an terus urang ngaturkeun sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim ta ieu teh fali nafsi atuh kauntunganana jang dirina anu ngalaksanakeun lamun henteu kuari mah urang iman ka Al-Qur'an rada deres urang mah lain kafir kemudian ai kafir mah geus sakaligus sama geus ieu mah iman ngan sawareh-sawareh urusan-urusanana sawareh-sawareh ieu dilaksanakeun ieu henteu ieu dilaksanakeun ieu henteu nah ieu mah bakal ditimbang ke lobaan mana antara kahadean jeung kagorenganana nah ieu lamun urang teu neuleuh kana mukjizat teu neuleuh kana ayat teu neuleuh kana hujjah buta mata hatena faman amiya fa'alaiha silakana madaratna melepetaka kasasaranana jangnyana cek Kangjeng Nabi wa ma ana alaikum bihafiz kaula mah teu bisa ngajagaan raqib teu bisa neuleuhan li amalikum kana amal-amalkan ranjeun kula mangan sakadar nyampekeun innama ana nadhirun kula mah sakadar nyampekeun nyingsieunan doang sing hade ulah buta mata hate ulah cara kafir ulah cara musyrik ulah cara munafik sanggeus ta urang mah mukmin iman ka Al-Qur'anul Karim sing hade ka Al-Qur'an kudu sepenuhna percaya ka Al-Qur'an kana naon-naon aturan Al-Qur'anul Karim sebab ieu mah adalah undang-undang Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala wa kadzalika nusarriful ayat wallahu a'lam billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun wallahu a'lam bimmuradih yang meneruskan kamari bahwa orang hirup salila di dunia teh wajib diperintah amar ma'ruf nahi munkar kita berjuang ulah eureun marentah kahadean ngalarang kamunkaran ulah eureun terus bae masyaallah tapi ukur ku kemampuan urang sebab urang eta alat Allah urang mun nyarita alat wasitoh alat manusia
Allah endek ngaluruskeun jelema nyokot alat Rasul. Allah endek ngabangkawarahkeun jelema nyokot alat Abu Jahal. Allah endek ngalempengkeun bangsa Indonesia merdeka nyokot Bung Karno. Allah endek ngabebeskeun Indonesia menjadi negara terkorup di dunia cokot Soeharto datang ke SBY. Datang ke kuari, wallahu alam kadituna. Urang teh geus termasuk terkorup terbesar di Indonesia. Alhamdulillahirabbil goblok alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Berarti telah pulang. Itu bisa dipimpingan negara orang. Amerika ge gede. Padahal nyana nu nyokotan manfaat Indonesia. Inggris gede, Arab gede, hatina gede ku bodoh-bodoh teuing bangsa Indonesia. Uyah aya di Indonesia, minyak aya di Indonesia, logam aya di Indonesia, emas, perak, besi aya di Indonesia, kayu aya di Indonesia, lauk, wah lautan luar biasa makmur aya di Indonesia. Wah timah aya di Indonesia, tapi kunaon atuh teu becus ngelola. Ieu cek orang luar negeri. Kula bicara orang luar negeri. Kecarita orang negeri. Kunaon atuh uyah dibawa ke Jepang dikelola ku Jepang, balik deui ka dieu dibawa ku Belanda dikelola ku Belanda, balik deui ka Indonesia. Urang selamana hanya jadi konsumen. Besi dikelola lah ku orang Amerika, ku orang Jepang. Balik dari ka orang jadi konsumen kayu gitu kene, minyak gitu kene dan lain sebagainya. Selamana Malaysia geus bisa nyieun mobil, Jepang mah geus puguh, Cina anu eueuh dongeng nyieun mobil, hanya nyieun mainan anak-anak kuari mobil motor kendaraan geus loba buatan Cina. Padahal kapinteran bangsa Indonesia leuwih awal munculna, tapi eueuh mobil buatan Indonesia hanya rakitan-rakitan paling kijang. Dia diakukan orang Indonesia, padahal lain buatan Indonesia, rakitan Indonesia. Mana motor buatan Indonesia? Padahal kamari ieu urang rangkas Bitung geus bisa nyieun motor tina Awi. Ngan begitu dek dilumpangkeun membreyak. Didendeun we di Jogja aya di Jogja. Tina Awi motor, masya Allah. Ngan dipajang doang. Mesin ada kumanyan mesin atuh. Dek pakai balap kumaha acak-acakan atuh. Aya tapi di museumkeun motor buatan orang rangkas Bitung, tah tina Awi. Tina kayu sarua bae, mobilan dan lain sebagainya. Tapi ieu lain lalagaan Indonesia teh bisaeun mun nyieun kendaraan. Tapi geuningan. Nah, ieu mah keur carita makin jauh, makin lila, makin jero hutang bangsa Indonesia. Per kepala geus sabaraha, kakarak lahir doang geus boga hutang statusna. Encan ngadahar uyah-uyah acan borosot geus aya catetanana, sebab jana geus jadi bangsa Indonesia hutang berarti. Coba ngeri jasa ieu urang. Lamun urang berpikir ke arah eta dek datang ka iraha atuh bangsa Indonesia maju atawa lepas dari belenggu hutang. Wallahu alam. Nah, kudu diperjuangkeun amar ma'ruf nahi munkar. Berangkat. Toel coba. Tokoh mana ieu nu bisa dita? Oh, lamun ditoel atuh urang ngeringkuk. Ngeringkuk urang. Moal bisa maju atuh urang dakwah urang. Stop, kekuatanana urang can kuat. Sebab alat-alat eta diukur ke kekuatanana. Urang dek mantek kayu ieu pahatna, mantek awi ieu pahatna, dek mantek besi ieu pahatna, ragaji ge ragaji kayu mah ieu, ragaji awi mah ieu, ragaji besi mah ieu. Jadi alat eta disesuaikeun. Nah, Allah teh dek nyeun kamahmuran, kalurusan, kajujuran. Pasti Allah ngadatangkeun alat seorang manusia anu super. Jang ngabentangkeun tentang hukum jeung amar ma'ruf nahi munkar. Encan aya ku ari teh Allah bae can menghendaki. Sebab alat teh can aya. Kakarak boga Gus Dur doang. Gus Dur teh alat anu canggih, kakarak ngabor doang. Ngabor doang geus dipileukeun ka alat. Enggeus bae ku ari wassalam. Beres Gus Dur.
lumayan sabaraha departemen nukunyana di beresan bentuk dakwah teh kos kitu departemen sosial awakeun departemen penerangan awakeun sebab ieu adalah icu biangna di dieu teh eta sarang korupsi eta dakwah ngaranna kuari lamun deuk dakwah tah mui tah depan tah eta tah korupsi luar biasa di dinya teh jeung sajabana bae tah lamun bisa cara gosor bubarkeun eta dakwah ngaranna kos kitu deuk kaleugitkeun korupsi teh ya sarangna eta ngaranna bentuk dakwah mun hayang nyaho di mana letak dakwahna tah polosia teu datang ka dinya kos kitu tah bentuk dakwah teu kuateun Gus Dur ge kakarek pake siet kolepah teu kuat ganti kuari oh berarti nu kuari mah lain alat jangan luruskeun sengaja Allah nyieun alat-alat dimulai presiden menteri datang ka kitu di MPR DPR datang ka gubernur datang ka itu bupati datang ke camat datang ke lurah bentukna kos kieu kahayang Allah urang dititah ngadakwahannya teu kuat sebab ukuran dakwahna ukuran alat Kanjeng Nabi geus ngajelaskeun man ra'a minkum munkaron pastata'a yughayyiruhu fal yughayyirhu biadi lamun ningali munkarat kemudian orang mampu make kekuatan tangan sok melalui leungeun sekup nasional sekup internasional Osama bin Laden sekup internasional itu Saddam Hussein sekup internasional gitu Muammar Gaddafi dijore-jore di Indonesia Muammar Gaddafi urang terbawa ku media teu nyaho latar belakang nu dihitung teh kagorengan jeung kekayaanana berlimpah sehingga teu nyahoeun perjuangan moal dibom ku Amerika lamun jelema teu lurus otak pasang urang kuari maca media di Kompas media di Merdeka televisi oh bangkawarah Muammar Gaddafi greget urang kabawa ku pemikiran Amerika tas ya padahal mah mun ditanya orang mana sih orang ketos geus kabawa teh jauh moal dibom atuh lamun saluyu jeung Amerika moal dibom Saddam Hussein perjuanganana emang kumaha kuari tinggal hiji deui boga najet leutik tinggal hiji deui kuari arah ka mana bae geus ditingker ku Amerika sebab nyanalah anu keur dakwah sabilillah nu keur dakwah ngembangkeun agama nu keur dakwah dek ngahancurkeun munkarat Amerika tidak senang siapapun tetap bunuh Gus Dur teh dibunuhna lain ku sasaha ku Amerika melalui tangan Amin Rais gitu cara ngabunuhna karir teh dibunuh di Indonesia lamun teu akur jeung Amerika eureunana SBY eureunana iya datang ka dua periode akur jeung kahayang Amerika bobol anu bagi dua jeung aing dan mantap kuari tek dek ganti kuari Amerika geus siap-siap Suryani pulang ka ditu kudu jadi presiden pengganti SBY singa deta Suryani lamun nyaja jadi buang kawarah bangsa Indonesia awewe kudu dijadikan presiden mah otakna ge lain didengkul deui dicinggir tah wayahna jeung presidenna anu nyahoeun ka pondok pasantren kadanen cara gitu Bung Karno mah babarengan jeung kiai tapa masak jeung kiai nyahoeun kana karakter bangsa Indonesia nu handap kuari mah boro-boro presiden bupati bae geus teu nyahoeun ka handap kumaha kaayaan di handap kumaha teu pernah gaul jeung handap gaul teh jeung proyek teu nyaho fakir miskin teh ngap-ngapan teu nyaho yatim piatu ngap-ngapan teu nyaho nini ngap-ngapan teu nyaho jelema anu teu kabagian pagawean balik ka ditu imah teu laku di ditu dek gawe naon otakna teu datakan gol mana ieu calon mana tah gitulah ieu hartina ieu naon munkarat berarti tah ulah didukung berarti munkarat kudu kumaha tuh urang mampu henteu ngilangkeun munkarat teu mampu turun urang ngomong sebab lamun urang ngaleungitkeun munkarat eta bae hiji urang di borgol ulah tuh ngomong ge bahaya ku hate bae geus mah adapun iman ieu mah
Failam yasati babikol babilisani mun teu mampu make tangan besi babilisani ku ngomong supaya pahameun masyarakat ieu bener ieu salah ieu bener ieu salah ulah atuh eta masalah ulah didukung supaya kos kitu tah failam yastati babikolbi mun teu mampu hate bae mandak kula tadi geus ngamimit teh kiai mah ustad maning cicing bae ku hate bae inkar ku hate ngadoakeun mudah-mudahan aya pemimpin nu bener ulah mimilu lantaran teu wauh jeung masyarakat kuari calon-calonna saha komo presiden mah lamun kamari urang ngadongengkeun presiden Bung Karno mah babarengan jeung santri masak babarengan jeung kiai di Bandung sabandung wauh kabeh keur nyana di ITB di Tangerang jeung kiai Tangerang warauh kabeh aju ngobrol babarengan di sawah tah eta calon pamimpin menyahueun ka hayang masyarakat kuari mana calon kos gitu nah iya hese berarti eta teh munkarat berarti dibawa ku leungeunnya munkarat atuh kurang kudu dipiceun urang teu mampu ngomong urang teu mampu hate bae geus sabodo nyangakeun ka Gusti Allah berarti lemah jasa urang teh boro-boro dakwah dek sekup internasional cacakan nasional GGCC boro-boro nasional gede jasa meureunanan kendalana cacakan sadesa bae GGCC jasa berarti sulit ya kuari urang dakwah teh sulit ai kitu mah dakwah sakadar haram minuman haram zina taman teu bertindak kakaraku ngomong doang coba bertindak ketika aya anu mabok kebenaran nu mabokna lurah kebenaran nu mabokna teh polisi kebenaran nu mabokna teh nu sugih hayo kurang seret ieu sia haram sia ieu bawa ka polisi daripada nu dibawa nu mawana ngajungkal ti heula ayo coba boro-boro naon sakelas FPI Front Pembela Islam pimpinan Habib Rizik geus mengalami kendalana luar biasa geus loba kesulitan geus hese jasa eta sakitu ge sakitu can sakumaha encan sakumaha lantaran loba nunumpangan lamun murni mah sarua bae kitu ge tetep bae geus ngaringkuk Habib Rizik encan sakumaha geus ngaringkuk lamun bebeneran atuh pae tah ieu dakwah berarti geus sulit jasa ieu beukeur nyaritakeun ayat sulitna dakwah amar ma'ruf nahi munkar amar ma'ruf babari nahi munkarna cok urang lamun aya jelema keur main gaple shit eta main gaple mah tilok kitu ja tilok nah goblok sampean gaple oh berarti cenah kiai ge osok neulo goblok nulis iya teh kos kitu tah urang kuari bawa ka imah ulah geus ka pengadilan polisi mah ka pengadilan negeri mah jaharada teh bawa ka imah bae urang di dawahan Pak atau tukang beca ieu waduh ulah sok main-main ieu teh haram ieu judi kos kieu teh naraka ieu teh kurang di dakwahan tuh maningan boga duit mah pake ka pamajikan bungakeun pamajikan beli beas beli lalau dan daripada pakai judi kos paling ejak tukang beca teh ieu naon ye ieu naon ye kiai ieu naon ye sadal beca kan ya di kahulu kiai kan ye ieu kahulu kiai ulah loba omong kiai sia-sia aing bae kiai mah kiai bae teh ka sorga malos rombongan kiai ka sorga kami rombongan tukang beca rombongan lurah, rombongan polisi nusuk mararabok, kami guys, bagi dua guys, daripada nyana nurut endahan babagi surga jeung neraka. Eta ge sakitu deres kene. Coba ulah wakadawa kiai lamun encan wani ngangelehkeun kula. Lamun aing geus ngaringkuk di hareupeun kiai kakara, hayo gelut. Pan eta kiai gelut salah teu gelut salah. Gelut salah teh gelut aing eleh mah moal kiai mah dongengna kiai eleh oh wah emang kumaha gitu ya teh emang kumaha sapira tukang beca hiji kelemahan tukang beca teh begitu urang set ditangkep punya langketek ieu geus pamungkas terus bae urang langketek sia ayo urang ditikam ayeus sia moal kuat teh di langketek mah golepak karak sia mal eleh kiai mah ka jeneuh sedangkan ieu geus make hizib pan dia emang kumaha gitu
ulah lawora memeh jadi kiai teh wiridan heula. Wih, kok mau orang Cisoka mah jadi kiai henteu gelut bae pan. Masya Allah. Lain jang Jawara boga permainan teh jang besi aya Belanda asup deui ka Indonesia sakitu doang. Mentek kiai wariridan sogoro hizib segala naon. Atuh kiai mah ngajotos teh teu kudu jeung jelem teu kudu dihareupeun. Ukuran 1 kilometer si anu dijotos di dia dek. Atuh ujianana meunang, atuh ai kenapa can puguh. Hiji. Nah, ieu keur carita dakwah sulit luar biasa. Nah, kuari tetep aya dititah sekemampuan urang. Geus hese lah nyaritakeun korupsi mah hese tasa. Dakwah ngadawahan supaya eureun korupsi hese jasa lantaran geus kabeh teh mah korupsi mah. Kuari eta nu mabok hese ngan saukur ngomong bae muludan rajaban pengajian nu zina hese terus kabladina hese jasa hese. Nah iyalah mun bisa kuleungeun teu bisa ternyata kabehan teu bisa di Indonesia kulisan ge geus eueuh jang di nagara kuari kamari aya hiji-hijina Gusdur kuari geus diampihan ku Gusti Allah. Kuari mah geus eueuh nu nyentil hiji-hiji acan atuh pabi kolbi ge geus hampir eueuh teu bisa cara make kolbina. Ternyata horeng geus pareum amar ma'ruf nahi munkar. Nah ieu tetep urang dititah hudangkeun deui semangat amar ma'ruf nahi munkar. Hudangkeun deui gairah amar ma'ruf nahi munkar. Terus itah kahadean larang kagorengan teu bisa make leungeun ngomong we heulanan datang ka iraha ye turun ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Heh jelema nu ariman netepi aranjeun ka diri anjeun jaga diri maneh raksa diri maneh benerkeun diri sorangan la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Moal ngabahayakeun ka aranjeun kabeh jelema anu sasar di mana anjeun geus boga pituduh. Terus bae amar ma'ruf nahi munkar mantak cek Kangjeng Nabi itamiru bil ma'ruf wa tanahu 'anil munkar. Dira parentah ku maneh kabeh bil ma'ruf kahadean wa tanahu larang ku maneh kabeh tina munkar. Munkarat larang datang ka mana hatta idza ra'aita suhan mopo datang ka di mana-mana koret dihayukeun. Panyakit koret mah baroga kabeh ngan aya anu dilawan aya anu dihayukeun. Di mana-mana koret geus dihayukeun, ciri koret dihayukeun geus teu daek ngazakat. Tah di mana jelema geus teu daek ngazakat berarti ieu amar ma'ruf geus rada kudu di geus teu kuat berarti. Kuari sabaraha nu sugih di Tangerang Kabupaten Tangerang. Sakabupaten Tangerang beheulanan sabaraha nu sugih ulah sa Kabupaten Tangerang sakecamatan Pasar Kemis anu nileina geus disob zakat mun pare geus aya 1 ton lamun ayeuna kitu dagang geus boga 100 grameun ta eta teh sabaraha di kecamatan Pasar Kemis apa aya nu ngaluarkeun zakat atau sabaraha persen nu ngazakat dina ngazakatna ge hartana teh aya beureun 10 miliarna tapi nu dikaluarkeun paring ge 1 juta 2 juta 10 juta teu sesuai ieu sukun muto geus didinya geus eueuh harepan dakwah maka jeung kumaha ge kos kitu tapi dakwah mah dakwah pengen dikurangi sebab geus eueuh nanaonan teu dakwah pejabat sabaraha nu kaya tapi aya kadenge ngazakat bupati aya pernah ngadengekeun ngazakat henteu kaya perusahaanna loba anakna luar biasa kadenge ngazakat teu pernah saeutik-eutik acan ngadenge ngazakat berarti geus teu kuat ya urang dakwah ya geus teu kuat wakilna atuh wakilna ge sugih kadenge ngazakat henteu pernah kadenge eta cenah merean lain zakat sogok teh mah nu kos kitu mal kebal nyogok deui bakalna sing hade bujur ustad kasogok sing hade sakedeung deui bakal kararimbul si hade siap bujur besi kasogok ancul-anculan sia. Nah, zakat ieu mah keur carita. Sabaraha pengusaha di Kabupaten Tangerang mun kukula dihitungan janyaranaho. Nyaho kula mah insyaallah ngan moal
Moal dibejakeun ngaran-ngaranna. Oh, loba jasa, kelas. Komo di Pandeglang mah lain bae kelas nasional, kelas internasional. Lobaan di Pandeglang batan di Tangerang. Di Pandeglang nu di luar negeri bae nu nyieun perusahaan di Amerika, di Pandeglang teh aya 10. Urang Tangerang mah eueuh hiji-hiji acan. Pandeglang nu boga perusahaan di Amerika aya 10. Nu boga perusahaan di Australia aya 5. Urang Pandeglang, Masya Allah. Tapi kadangnya nggak zakat ente. Orang Tangerang mah eueuh nu di luar negeri eueuh. Paling nggak lain di Singapura, di Singaparna paling. Aya nu Singaparna mah ge lain usahanya nama kabawa ku pamajikan we ka ditu. Tangerang mah ngan saukur kukulibekan di dieu bae, kukulibekan geus hese ka Lampung, bae jualan monyet. Tangerang eta. Aduh, Masya Allah. Dumadak pelopor lo barang di Pandeglang. Iya, urang keur carita misahkeun Banten, pelopor napan Eki, tatupan urang Pandeglang sarua bae. Teh hayang misah Banten teh permatang supaya hayang jadi provinsi mandiri. Eta teh apaan? Wah, luar biasa. Peloporna tetep bae urang Pandeglang. Urang Tangerang mah henteu. Nah iya, tapi Tangerang boga sejarah sebab Tangerang mah Tikoro, cak almarhum Kiai Ahmad nah. Tikoro ai Tikoro mah kabeh ge kudu melalui Tangerang bae. Asa ulah kapelag bae teh Tikoro tah. Masyaallah. Daya suhun muto nomor kedua hawan mutbah hawa anu dituturkeun dianutkeun ai hawa mah kabeh ge boga. Ngan aya nu diperangan aya nu dituturkeun ku ari ngahayukeun hawa hampir kabeh. Nomor katilu dunyan musaratan dunya anu dipilih nu diheulakeun anu diutamakeun akhirat dikatukangkeun. Pembangunan dunia mah terus bae pembangunan akhirat mah henteu mental dunia mah terus bae mental akhirat mah terteu hanya sebagian kecil anu ngabangun mental jang akhirat hanya pondok pesantren. Di luar pondok pesantren mah geus hampir eueuh pembangunan mental jang ka akhirat. Nah ku ayana sakitu ieu geus menciut berarti mengkerucut amar ma'ruf nahi munkar. Terakhir ijabu kulli dzira'in birayih ngagungkeun nganehkeun ngaujubkeun setiap jelema nu boga pendapat jelema nu boga kitu pemikir dengan pemikiranna sorangan tanpa disurtir tanpa dipilter tanpa dimusyawarahkeun asa aing bae pinter asa aing bae hebat asa aing bae sagala rupa ge insinyur asa aing bae dokter andas asa aing bae kiai asa aing bae tanpa dimusyawarahkeun asal geus kos kitu geus dakwah teh geus moal kuat kajen kukumaha ge. Nah ieu geus aya kabeh palaika nafsaka di mana-mana nafsu non koret geus dituturkeun hartina nuturkeun koret teh daek ngazakat teh daek sosial. Nomor kedua nuturkeun hawa nafsu terus bae ancul-anculan. Nomor katilu nuturkeun dunia ngaheulakeun dunia mandirikeun akhirat. Nomor kaopatna ngahebatkeun diri ngaistimewakeun diri tanpa aya konfirmasi jeung batur. Nah ieu mah dakwah geus datang ka dinya dirampingkeun falaika nafsaka kuari mah maningan bebener diri bae. Kuari geus maning masing-masing urang mengaji ka masjid ka imah ngaji ka masjid ka imah. Kok bisa gitu cenah kiai? Coba dakwahan. Coba dakwahan ahli partai coba dakwahan tek ceuli datang ka rikes ceuli. Datang ka nyengkleh ceuli moal bisa didakwah. Moal bisa didakwahan bener moal pasti itu bener baik. Kuari ayeuna calon pilgub, calon pilkada, calon cok urang dakwahan moal bisa. Calon presiden dakwahan moal ana moal bisa, moal aya mangpaatna. Atuh maningan diri urang bae ulah kabawa caah ka ditu supaya urang beres sebab moal aya nu bisa didakwahan. Dirampingkeun ku urang geus turunlah ayat ieu cerik Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika turun ayat ieu lantaran berarti geus sulit jasa jaga di akhir zaman. Ketika manusia geus ngamalkeun ayat ieu berarti dakwah geus eueuh harpat. Cerik Sayyidina Abu Bakar Siddiq cerik. Ditaranya ku sahabat kunaon Sayyidina Abu Bakar cerik. Jelema pasti bakal ngaramalkeun ayat ieu di akhir zaman sebab geus hese dakwah. Boro-boro ngadakwahan nu gede, boro-boro ngadawahan nu gagah, boro-boro ngadakwahan di keluarga ge asana geus hese jasa ieu.
ngadawahan pemajikan gesese, ngadawahan anak gesese, ngadawahan dulur gesese, gesese dakwah be pokona mah tah ieu ku ari nu dakwah mimbar lain dakwah tah mah hayang kabeuli sekupi lain dakwah ngan deres keneh aya keneh deres keneh aya nu daekeun keneh engke maka ditun geus sararangheut lantaran geus manfaatna nah geus diamalkeun ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum berarti kembali ka diri sorangan ngabebener diri bae lah geus ku ari mah geus bemaningan ngabebener diri isuk-isuk ka subuh mandi beres mandi kemudian make baju terus urang ngawudhu beres terus salat duha tas salat duha cicing di hareupeun imah bari neuleukkeun simban nu liwat geus kitu bae geus lumayan sakitu ya Allah itu beres nanti ilallahi marja'ukum jami'a ka Allah hungkul tempat babalik aranjeun kabeh nah ya sing ade nu dakwah nu henteu tetep babalikna ka Allah nu bener nu salah tetep babalikna ka Allah ieu teh dua hiji janji nomor kadua nyingsieunan sing ade kanu dakwah balikna tetep ka Allah alhamdulillah pasti engke aya balasanana anu didakwahan teu daek ngadenge tetep balik ka Allah bae anu bener nu salah tetep balikna ka Allah bae engke payunabbiukum bima kuntum tamalun Allah bakal ngabalas naon nu ku anjeun dipigawe mudah-mudahan pagawean urang nu ku urang dipigawe ayeuna nu salahna dihampura ku Gusti Allah nu benerna dicatet ku Gusti Allah sehingga urang dibalas bebenerna bae ku Gusti Allah wallahu a'lam.